atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring geus sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot Kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula kula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah teh Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus bakal mah dihampur tanda dihampurana cek tuan Syekh kumaha